Poe Minggu teh ieu teh urang teh balakecrakan di bumi teteh. Assalamualaikum baraya, kumaha yeuh dadarama. Ieu teh poe Minggu nya saentos magrib ieu teh urang teh ngararumpul di bumi teteh. Insyaallah nya besok teh ieu keponakan teh bade disahkeun di KUA. Hari nikah agamana mah atos 2 tahun nu lalu nya da pedah umurna encan pas jadi teu tiasa di nagara. Tah ieu teh gadis-gadis pada areksis cenah bade ngabantosan masak-masak. Kitu nya urang teh daripada budak teh nya heueuh kitu teh ya ari budak boga budak awewe mah geuning sok asa hariwang. Di we ti heula teh dikawinkeun heula nya dikawinkeun agama. Teh na mah rek langsung tapi harus didenda da kurang umur. Urang teh pan daripada jinah mending keneh dikawinkeun kitu. Alhamdulillah tah ayeuna teh 2 tahun berlalu nya manehanana teh geus cukup umur tah ayeuna teh cenah urang sahkeun we di KUA. Alhamdulillah we geuningannya aya rezekina tah ieu rarencanganana ge ngiringan ngabantosan kanggo masak-masakna. Heueuh ari masak-masakna mah sederhana we nya ieu mah eukeur engke nyambut keluarga nu ti pameugeut. Ceng teh sakumaha teh urang itung ameh henteu urang teh ngisinkeun dengan saeutik cenah paling loba oge ngan 10 urang heueuh atuh cenah 10 urang mah urang masak we lah nu sederhana. Ieu oge nya si masak-masakna teh biasa we jeung besti da ieu teh masak-masak daging mah abi mah teu tiasa ngan ukur ngabisa ngabantu-bantu eukeur racikan samara-samarana hungkul. Tah ieu ece besti anu tukang dagingna mah nya ieu we si Kukut tukang dagingna mah. Ciweuh we manehanana sorangan. Geus peuting jadi dituluykeun we ieu teh subuh nya teu cengar-cengir da cenah naha make jeung di video cenah bae we atuh eksis saeutik cenah kitu. Tuh ieu teh geus asak sawareh nya kari ngagodeh-doleh ayeuna bihun. Lamun buah hajat mah ieu teh bagean di dihawu cenah nya. Hajat ke turun tangan da ieu teh ngan tiluan we urang teh. Alhamdulillah geus bareres ari masak-masak mah tinggal berangkat tah bibi mah moal ngilu dek cicing we di dieu nungguan sangu. Al we geura mariang sing lalancar nya sing dimudahkeun sing dilancarkeun. Asa kitu heula we video ti abdi nya tong hilap bersyukur atas nikmat dinten ayeuna.